Atur nuhun Kisanak. Emang sia kunaon nikah gelut gitu jeung deui nikah bonyok kitu eta beungeut sia tangkurak. Kisanak, ulah sok ikut campur. Dak mana eta? Lumayan oge teh elmuna. Pasti si A rasa pendiantaran ku Neng. Bener-bener kuat eta si Madlakek teh. Apa butuh aing ge irung ku ditonyok kuat ketihan. Aing kuat kebenangan ieu sarua. Sia cek aing oge jeung aing gitu mah. Kapan aing bisa juga teh. Ya sih, cek aja anak buah si Bob tong dilawan. Daripada kita kamu tadi nama. Aduh. Nah, cukup dah. Cukup sih aja nih. Ya, makan. Aduh. Nah, cak. Aduh, nyeri. Aduh, nyeri. Aduh. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam Neng. Aduh. Kata Akang kunaon Sarah? Ya aturan 18. Aduh, teh ieu. Aduh. Dilap ku atuh Neng. Iya orang makan latpet sih gara. Aduh. Saya contoh saya nama orang salah dua. Ning anak ka mamang kang ah. Nah, jelema teh gara ranengkeun wae mah ngararusuh hayu di darinya. Duit mana duit? Duit naon? Buru duit. Itu dong dari tadi. Besar pulang kampung. Pak, kopi Pak. Ji. Oh, ayah nih. Lah. Ngopdod lah. Kopi naon, Kang? Kapal api we, Bu. Oh, nyak. Baru dak aing kamarana can aya kapangi. Biasana di dieu can aya. Tapi can aya liwat. Cuman kopi lila. Aduh. Si bos ngamak kawan cenah. Ari sia ditungguan ku aing dari tadi.
Waya kieu garak dagang. Mana setoran? Ah, sakieu dikira aing preman receh. Neng, Bulan A, ate bari naon? beli ngas naon, Leres neng teh bogoh ka A. leres A. Alasanna naon? Ayo terang sana naon. Kaiji abang aja nyeri neng. Terus? Kedua abang saling kutin neng. Nah, terang gitu amal selingkuh. Satu nu bogohin ka selain neng. Bener oge nya. Saha oge bueun ka ayeuna. Atuh neng, ya nambah ketiga bayawak gitu ge. Ngan orang juga aliran doma tuh. Ini ganteng kata orang neng. Neng, Bulan A, apa dia naros deh? beli ngas naon. Ari pangamung kanggo saha? Kanggo A, Ari soca? kanggo A. Ari aing mana? Jedog sia. A, neng melanya Oh, ya, Neng. di karyawan ku bapak. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagja, hirup aing. Aduh. Alhamdulillah boga banget goreng oge bisa menangkeun si Pak. Rezeki mah teu ka mana. Tah, Kang, ieu tempat simat lakek teh. Oh, di dieu nu ngaranna tempat sibat lakek. Padahal urang ge mari can eleh, Kang. Ayeuna kieu pokona mah aing teh hayang nyaho. Pangihkeun nu ngaranna sibat lakek jeung Ayo. aing. Naon sih ieu teh? Kaur. Naon atuh? Tuh. Ayeuna urang pangihkeun sibat lakek. Gampang harim-harim heula harim. Assalamualaikum. Kang. Waalaikumsalam. Tulis ya. Someah di budak teh. Ayeuna mah urusan aing heula jeung sibat lakek pangihkeun. Ayeuna Gampang eta mah mah Kang, harim heula. Urang teh pan butuh harim meureunnan. emang butuh harim. Tapi aing penasaran ka sibat lakek. Ari Akang rek salilana ngajomblo atuh. Tapi heuh aing geus lah ayeuna mah kieu ayeuna pangihkeun heula ayeuna jeung ka sibat lakek. Urang resep euy Kang. Engke aya waktu deui. Engke aya waktu deui engke. Ih, leumpang lagi kuat. Iya. Engke aya waktu deui. Ayeuna kumaha urang ieukeun heula pasti Waktuna ayeuna Kang urang dipertemukan di dieu teh berarti eta jodoh urang. Ayeuna mah aya di waktu engke pokona mah ayeuna pangihkeun heula. Aing jeung nu ngaranna sibat lakek. Akang ngasimat lakek urang rek tengkeun harim eta heuh. Oh gae aing geus kitu mah. Aing kumaha ieu aja. Anak buah hese dianalkeun urusanna ngan awewe jeung awewe aing. Bingung aing aduh. Neng, antosan aneh. Neng, antosan tuh Neng ih, Neng. Antosan tuh Neng. Ya ondrong Neng. Ondrong antosan tuh Neng ih. Neng mah tega ka ondrong teh. Neng, antosan Neng. Tega ih, Neng. Hancur ya rumah ini. Aduh, pokoknya si preman receh deui aing mah, bunga nek dipalak deui mah. Iya sih. Kan dinya ge sarua meureun. Gawena teu bener jadi aing ge beunang ku si bos teh belayat teh mah. Gebok sia, carekan ku bosna eta mah. Aing sombong kakak ditolak awewe. Naon aing ieu teh kesalahan aing. Aing buuk geus gondrong, banget ganteng, duit geus tong disebut. Aing mah kudu beunang pokona mah eta si Sipa teh. Nah, aing boga kenalan ya dukun. Kumaha carana
si Sipa kudu benang ku aing. Elet ku aing lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bah, punten. Oh, ayo makan kelebat ayo. Punten bah, ayo makan. Cari. Ayah perlu naon datang ke Abah teh? Ditolak cinta kusaha. Bah, kumaha carana supaya si Sipa tapi milik ku abdi. Terus Abah ge ngarti meureunaan. tah ieu pake kumaneh lamun ayah sisi. Gosok-gosok. Beunang ayeuna mah sia Sipa ku aing. Aing buka comong tibah dingin. Beunang bukan mah. Tah ieu bacakeun kumaneh. Minyak aing minyak batu, campuran minyak tangkalan. Paingan aing teu laku-laku. Beungeut aing juga bayawan. Ngadek aing ieu mah. Bodo amat, yang penting si Sipa beunang ku aing. Nuhun pisan ya, Bang ya. Nah, ya, nuhun pisan Bang ya, Bang. Beunang aya nama ku aing lah. Beunang ku aing aya nama. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Jodoh mah ka mana? Bacakeun ku aing. Minyak aing minyak batu, campuran minyak tangkalak. Paingan aing teu laku-laku. Beungeut aing juga bayak. Fuh. Nah, siang nih teh. Ih, Manjur ya teh. Kurang tarik juga ngagosok mah. Sipa. Tungguan Sipa Manjur aing malah. Balik teh. Mahal beli aing.